Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Di dia Abdi Putri Naila bade ngawancara di pos ronda podcast Generasi Anom Semanda. Di dia Abdi tos aya 3 narasumber nyaeta aya Ibu Wati, tepangkeun wastapun Ibu Wati. sareng aya Ibu, Tepangkeun wastapun Ibu Nana. nya. Sareng itu Ibu terakhir. Ari abi mah Ibu Daa. Nya. Di dia ibu-ibu siap ditarosan ke Abi? Siap. Siap. Abdi bade nganaroskeun Ibu ayeuna ngarasa panas kan, ayeuna panas poe, ayeuna panas pisan nya. Kira-kira Ibu teh penasaran teu ieu teh panas ieu teh sababna naon? Kira-kira Ibu sok saur Ibu Wati lah. Saur abi mah nya si ieu pemanasan teh jadi panas teh karena ayana pemanasan global sareng efek rumah kaca nu nyebabkeun panas eta teh meningkat. Nya sok ayeuna Ibu Nana. Nya saur abi mah da gara-gara teu hujan, nya tos lami teu hujan apa nanya? Nya biasana berberan hujannya Bu ya. Biasa nama hujannya. Nya. Ibu dah mangga. Saur abi mah gara-gara si pemuda-pemuda teh marawa motor. Terus ngabakaran sampah tah eta jangtong sok kabakaran sampah. Oh nya. Jadi upami teu nyandak motor karunaon berarti ka dina? Nya bisa pakai Oh angkot, nya. pakai elep, Pakai L. pakai elep. Ya. Ya, Ibu kan garadu Facebook ayeuna pertanyaan Gaduh. kedua ya. Garadu Facebook? Gaduh. Di Facebook kan eta teh dunianya Ibu, misalkan ayeuna panas teh kan nuju viral di Facebook, bisi ti negara mana wae. Nah, pengetahuan Ibu ayeuna di mana wae anu ngarasa panas ayeuna teh? Mun saur abi mah nya tong jauh-jauh di mana-mana, di Subang ge di Dangder ieu atos panas. Ya, so panas pisan. Panas pisan. Ya, sok Ibu Nana. Nya sami teh jauh-jauhnya. Nya. Abi kamari ka Bandung ge ih meni panas. Biasana Bandung tiis. Iya, nu biasana Bandung tiis ge meni panas tingali kulit abi jadi kasihan. Mahal meser sunscreen-nya. Ibu dah apa tos pugunya panas ceuli. Panas ceuli komo panas panon mah nya ningali tatangga meser ningali motor tetangga. anyar. Meser HRP komo. Da abdi mah nya gadul Facebook di HP na oge. Jadi ningal eta di Facebook aprika teh kapanasan. Teu aya cai eta si Sinaon? pasirna teh kuat Gararing pisan gersang gereng. nya. Ya, sok. Eta pertanyaan katilu nya langsung wae abe mah. What? Karantosan. Entos. Ya. Ya tadi kan tos ieu panas poe teh naonnya pemanasan saur Ibu Wati pemanasan global. Nah ayeuna teh menurut Ibu teh saha wae anu nganyebabkeun ieu panas teh panas pisan? Ih tong jauh-jauhnya ieu ge jalmi-jalmi ieu ge nu nyebabkeun pemanasan global. Nya. Tah si teteh-teteh ieu teh sok nyarandak motor eta oge nyebabkeun pemanasan. Abi mah nyandak mobil ka dieu. nya mobil nu sami wae. Sami wae. Tah Ibu Nana. Ieu mah kan tadi polusi tinu motor. Ya Ibu Nana naon? Apan sok aya geuning ibu-ibu ngadurukan sampah teh teu kenging nu kitu teh nya. So, kudu kedahna dikumahakeun. Kedah nama dipisahkeun nu tiasa didaur ulang. Oh, anu recicle teh ya. Recicle. Ya, sak Ibu dah. Kunaanya ningali abi seri wae. Namina lucu kieu. Mun abi mah eta pabrik-pabrik Oh, nya. kudu nama rada disakedikeun lah Kedikeun. nya. Ya, terus eta dikemanakeun Terus- dari keran? Biasa we. Terus eta tanaman tah kudu nama Dipelakan nya reboisasi kudu namanya. Nya. Terus asa Jadi kemah ibu-ibu terus ieu urang kaleuweung, urang melaknya. Sekarang wae. Ya mangga. Nya terus ayeuna tos dugi ka pertanyaan kedua terakhir. Siap. Ayeuna Ibu teh ngarasa merenya pas zaman baheula mah teu sapanas ieu nya tiis keneh tadi ge saur Ibu kan Bandung mah tiis tadi nanya ayeuna jadi panas tak Ibu teh ngarasa panas teu iraha Ibu kunaon sesurian. Ibu teh ngajelaskeun da gancang. Ya berat. Ibu iraha
ngerasakeun ieu panas poe teh. Di akhir 2023 ibu anu bade ka 2024 eta teh panasna leuwih pisan. Panas pisan. Ya bener. Ya pokoknya namanya biasa nama berberan teh hujan. Nya berberan teh. Jadi ngerasa teh panas kamari puasa ge meni panas. Nya sahur ke rumah puasa nya panas. Ceket ieu teh nya. Karunya petani nya nu panen ya. Sok ini ibu dah. Nunggunya atuh. Nungguan jawaban. Nyaman abi mah ti tahun ayeuna, ti bulan ayeuna, ti Mei tetep panas pisan. Abi ge ulang tahun ieu kapanasan pisan ya Allah. Untung teu kadurukannya eta niup lilin. Ya pisan eta mah. Aduh, terus pertanyaan terakhir wah. Mangga ibu. Tah, ibu kan ayeuna teh ngarasa kaganggu nya ku panas ieu teh, misalkan jadi kipas orok listrik nya ngurungeun kipas wae lah. Ibu teh aya ide kumaha cara gitu ngurangi panas ieu teh. Kan panas mah teh tiasa dileungitkeun nya. Nya puasa Allah. Tiasana dikurangi sakumaha ibu ati. Menurut abinya sahur abi mah kieu bisa wae pakai sepeda listrik geuning ayeuna mah keur zaman sepeda listrik teh geuningan keur di lembur oge atau seueur ngaranggo sepeda listrik. Bapak-bapak nu sok kuli ge ayeuna mah nyandak sepeda listrik. Rada ngagaya meureun sakeditnya. Terus teh nya tadi teh pakai angkot. So enak ibuna Sami abi ge sami. nganggo sepeda listrik kan nuju trennya. Tinggali barudak ih Lucu. lucu warna pink geuningannya. Ibu dah naon cara menanggulanginya? Asami wae we da tadi teh ngaroboisasi tanaman-tanaman teu kenging ngendara motor tah komo deui eta makena angkot bus kitu. Ari di daerah abi mah teu aya angkot kumaha ka sakolan. Nya eta mah daerahna we. Capek berenang kan sepeda di bener Geus kan nguras energi eta teh. diet. Nah. Ayeuna bisa jadi si awak teh jadi sehat. Oh nya nya. Terus terakhir pisan ieu bade kargi tepang terus ieu tos selesai ieu na. Ya atuh Terus kudu kumaha ampun. deui. Ya, terus kumaha penutupan ada ieu. Ya sakitu ti ibu-ibu RW 5 terus ngajawab wawancara ti abdi. Hatur nuhun ibu terus kersa jadi narasumber. Ya segitu ti abdi. Hapunten bila aya salah dicariosan abdi. Sareng ibu-ibu ieu nu teu tiasa direm omonganna. Nya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.